rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana ti bujangan jauh parawan. Hei, salaki mah ibu nalangsa keur aya dicarekan wae ibu mah. Salaki keur aya di polototan wae ibu mah. Ari salaki geus paeh kumaha cek ibu teh? Eta mah kagak dia cenah opi omongeun. Bapak siapa cenah eueuh deui pokona mah nu bakal duluan. Saksian kumaha aing mah moal kawin deui. Nah, moal kawin deui aya beas masa idah menang 3 bulan, menang 4 bulan 10 poe. Dikawin ku tukang kotok. Ibu cuang cieung unggal peuting. Bang Baradina Bang Barung kulit munding eta kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling eta gulang-guling. Oh, ulah kagok. Hasolali wa owa asolali. Oh si eta bari wa owa Bo kajen ibu jauh jeung salaki kajen mata kade hargaan salaki lamun hargaan salaki lamun aya sabab lamun salaki geus eueuh mah ibu nalangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aydan man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, Syekhunal Mukarram, guru-guru urang sadayana nu hadir oge nu teu tiasa hadir, muga-muga sarehat paranjang yuswana amin. Ais pangampih papayung lembur pangresa Bapak Kuwu, Bapak Lurah,
Ketua MUI, Bapak RW oge Bapak RT, mudah-mudahan sadayana pupuhu lembur di paparinan kesehatan, sehat panjang umurna, tur aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, bil khusus sahibul bait pangresa Bapak Haji Aceh miwah Ibu Encas. Ibu Encas. Mudah-mudahan ieu acara tikawit dugi ka akhir aya dina kabarokahan, aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utamina panganten Ananda Windy Siti Aisyah, putri bungsu dari Bapak Haji Aceh miwah Ibu Encas. Moga-moga ieu panganten sehat zahir batina, amin. Jantan murang kalih anu salehah, jantan istri anu salehah, sabada di akadan enjing, mudah-mudahan rumah tanggina kalebet kana rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Satu acan langkung tebih panginten abdi naros ka ibu-ibu sadayana. Bu cangkel kesel sing siremen ih buat boga rasaan. Karena saya yakin acara hari ini masih banyak yang belum digelar, jadi kita langsung saja Bu ya. Dan insya Allah saya tidak akan lama karena kasihan juga Pak Haji Encek, biar enggak terlalu capek nanti. Oh biasa loh nyorongot atau. Kasihan juga nanti Pak Haji Aceh. Haji Aceh. Puas. Kasihan juga nanti Pak Haji Aceh, biar nanti menerima tamunya tidak terganggu. Untuk itu kita efektifkan waktu saja ya. Ini ngomong-ngomong pengantenna nu mana ya? Aya. Oh iya. Urang doakeun panganten mudah-mudahan ieu sing ageng milik rizkina, sing barokah milik rizkina. Tina barokah aya naon, aya nisab kanggo jaroh katana suci. Oge kanggo sohibul bait, mudah-mudahan Pak Haji Aceh anu janten sepuhna pengorbananana janten ibadah di mata Allah. Bo, mudah-mudahan bapakna putrina kenging pitulung Allah. Neng Windy hoyong ditulungan ku Allah. Iya pengantin bisa ngomong tak? Neng Windy hoyong ditulungan ku Allah. Hoyong. Pak Aceh apa Pak Aceh? Oh kadek Pak Aceh ulah leungit. Aing nu enggeus lamun nu haja teu kadeuleuh asok hese balik aing. Rek sasalaman engke. Otak Pak Haji Aceh mah ulah ka leungit. Ayo Ibu Encasna nu mana Ibu Encas? Ibu Encas ke mana? Leungit deh Ibu Encas. Tunduh. Pan kamari aya ka Rorompo ka Ciamis. Alhamdulillah. Ternyata setelah selesai bertamu ke rumah saya, beliau langsung ke Pangandaran. Jadi nu rek kawina Neng Windy aya nu bulan madu Pak Haji Aceh. Aing rada-rada lieur ieu pangantenna nu mana cak aing. Aya nu rek kawin Neng Windy, aya anu indahoy Mang Aceh. Mentak mudah-mudahan engke beres acara, mudah-mudahan jadi cunaknya Bu. Nyaho cunak. Oh nyain cunya anak. Itu. Bu, karena ini adalah acara walimatul arus, acara kebahagiaan, maka tidak boleh ada yang susah hari ini, tidak boleh ada yang sedih hari ini,
Tidak boleh ada yang gelisah hari ini. Untuk itu mari kita bangun kebahagiaan agar di awal acara atau di awal momen buat Neng Windy adalah kebahagiaan sampai akhir hayatnya diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya ke sini Pak Haji Aceh. Haji? Oh, buah molor entah. Eta emang matana gitunya. Oh, eta mah itu karakter matana meureun gitunya. Sayu. Jadi karena niat saya ke sini menghibur, bukan untuk ceramah, karena di sini juga tidak kurang kiai, di dieu oge teu kurang kiai, teu kurang ustad, teu kurang ajengan, kade kopi bahe ceng. Paur aing deuleuna kopi digeser-geser gitu. Ai poho deui naon bieu? Oh, di dieu ge kiai teu kurang, di dieu kiai ustad teu kurang. Matak abdi ka dieu Pak Haji Aceh sanes bade ngawurkeun ilmu, sanes bade ngawurukan, abdi mah ka dieu bade ngahibur. Mangahibur saha? Hiji panganten supaya henteu gempeur, henteu nervous. Nu kaduana Pak Haji Aceh. Sebab Pak Haji Aceh ieu geus mulai stres. Teu stres kumaha? Ieu tenda ti ditu ka dieu ublug ablag seperti jeung panggung sagi badagna ieu. Hemana nyuna. Lain masalah lunas esih. Aya esih aya. Entin aya sintin. Nur. Eha. Cicing, please if I say to you today, so you must menjedog, okay? Mari kita sama-sama menghibur sohibul hajat, sohibul bait, agar mereka semua mendapatkan kebahagiaan dan kita semua yang hadir pun mendapatkan kebahagiaan. Siap? Siap? Oke. Untuk satu buah senandung sholawat buat Pak Haji Aceh, saya persembahkan Sholatullahi malahat kawakib versi Tujmain Rabedik Tahai Rawahu Syahrukan. Hatta hadi surah bismil habaib fahadza syukuru ata farukai Nabiullah khairul khalqi jam'a lahu alal manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib Al-Ahmad khairi man rakiban najaib Hada hadi surah bismil habaib Fahaza syukuru atafar rakaib Wamalat lil himam taraban wahanat ila tilkal ma'alimi wal malaib wamalat lil himam taraban wahanat ila tilkal ma'alimi wal malaib Nabiullah khairul khalqi jam'an lahu alal manasibi wal maratib
salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi man rakiban najaib hada hadi surah bismil habaib fahada syukru atafar rakaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bo, kunaon ibu teu nurutan? Teu bisa. Panjang teuing. Panjang teuing. Arek nu pondok. Lamun bieu panjang teuing ceuk ibu teu bisa we, arek nu pondok. Arek anu pondok, anu pondok, anu pondok. Tuh dua. Hi, dibere nu pondok sareuri. Mending pondok mending panjang. Mending pondok tapi nyogok daripada panjang ngulahek. Ek nu mana? Dibere nu panjang pan bieu ngulahek. Mending nu pondok bari nyogok. Bo, urang doakeun ya. Saur Neng Windy tadi hoyong ditulungan ku Allah. Maka lamun rumah tangga urang hayang ditulungan ku Allah, dawuh Rasul man nakaha lillah wa angkaha lillah. Saha jalma anu nikah karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun karena Allah bakal menang pitulung Allah. Maka eta jelema berhak menang pitulung Allah. Lamun urang rumah tangga hoyong ditulungan ku Allah, maka niatan dina hate Neng Windy, Pak Haji Aceh, boh pangantena, boh walina, duanana kudu aya niat lillahi ta, niat karena ibu baheula kawin ka salaki karena naon? Hah? Karena naon? Bu, karena cinta. Bu, lain karena Allah. Oh, cinta heula karena Allah. Beak cintana eueuh Allahna. Bo, ngeunahna hirup ditulungan ku Allah teh jadi rumah tangga urang teh bakal karasa tentrem. Naon cenah? Ngeunahna hirup rumah tangga ditulungan ku Allah, rumah tangga urang bakal karasa tentrem. Nyaho tentrem? Tenang cek bahasa urang mah tenang cek bahasa Al-Qur'an sakinah. Cek bahasa Qur'ana naon? Sakinah, hoyong sakinah. Gening ibu lamun pependak jeung panganten nya ai Neng Windy mah panganten baru, pan ibu ge sarua panganten ngan ibu mah panganten bari. Neng Windy panganten. Ngomong. Itu nu tukang ngomong. Oh, mending ngomong mending setruk. Mending ngomong sok. Neng Windy mah panganten. Ibu mah panganten bari. Hayong baru ti Hong Kong. Panganten bau seg. Airek ngabau-bau karep. Ngan Neng Windy panganten baru, disebut panganten baru teh sebab baru ngah. Naon cenah? Baru ngah. Rek teu bungah kumaha atuh? Da meunang sabulan mah Neng Windy mitoha teh teu daekeun ngacaprak. Meunang sabulan mah mitoha teh
bager ajaran geura menang satahun Neng Windy ulah satahun 3 bulan we Neng Windy molor we Neng Windy di imah salaki kumaha cek mitoha liar atuh ucing molor wae cenah kumaha cek mitoha aing mah da heueuh gablog minatu teh lain naon lain terapekan daek digawe tanyakeun ku salakina mana minantu mah tuh di jero keur naon keur latihan paeh sebab sare wae nah disebut panganten baru sebab baru ngah Neng salaki atuh sonoeun keneh karasa kumanya baheula anyar-anyar kawin mah aya cileuh pangalaankeun cileuh ari enggeus mah satahun kumaha cek salaki goblok cileuh nongtot ari enggeus mah satahun kakarak sare ge bu digarewolan kakarak sare hudang sare ari geus menang satahun komo boga anak boga incu kumaha salaki Aisyah hudang sare di alabatan bayawak atuh dahdir di dieu ngalet buuk reruigan teu carana ge keur anyar kawin matak duhai senangnya penganten nu tukang miluan la 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 gitu arek sok miluan duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau tersenyum simpul bagaikan tersenyum simpul bagaikan bidadari. Masya Allah Neng Windy mulai hari ini sampai besok semua mata tertuju padamu, semua perhatian tertuju padamu, dan semua doa tercurah kepadamu. Bagaimana pengantin tidak senang? Mata kawin mah kawin Pak Haji Aceh ulah komo nu encan nu enggeus ge hayang deui. Laras gitu ulah komo nu encan nu enggeus ge hayang deui. Ya jelema kakarak encan jadi minantu kakarak datang di ditu jelema geus kabeh ge persiapan menyambut mendatangi kedatangan menantu, lain menantu calon menantu, tapi jelema kabeh ge nyambut padahal nu rek ngawinkeun Pak Haji Aceh, tapi tetangga Pak Haji Aceh, dulur Pak Haji Aceh, pagawe Pak Haji Aceh, termasuk jelema nu hadir kabeh oge milu nyambut. Itu karena poe eta nu boga lalakon panganten disebut nage raja sehari. Raja naon Bu? Raja sehari. Matak ulah kagok Pak Haji Aceh pengorbanan kolot ulah kagok supaya parat nepi ka akhirat tancebkeun niat dina hate lillahi ta'ala, niat rek ngawinkeun anak gitu. Neng Windy oge ulah kagok niatan dina hate poe ayeuna ya Allah abdi sejak nuturkeun sunnah Rasul, sebab cek Rasul an nikahu sunnati, nikah teh sunnah kami. Maka ketika seorang wanita dipersunting oleh seorang lelaki maka berubahlah statusnya. Dulu Windy minta izin kepada bapak mau kemana, reka ditu kudu minta izin ka saha? Ka bapak. Saenggeus diakadan pindah status, izin lain ka bapak deui tapi ka saha? Ka suami. Dulu Neng Windy rek meuli skincare, rek meuli bedak, rek meuli lipstik, ka saha mentana? Ka bapak. Beres diakadan ka saha? Ka suami. Ka hartos. Maka berubah status dengan akad pernikahan, status Windy bakal berubah. Nu tadina Neng Windy teh anakna Pak Haji Aceh
beres kad nikah statusna istri salah kita. Oh, Salahuddin. Bakal jadi istri Salahuddin, maka di dieu Neng Windy bakal rubah statusna. Tah ulah kagok Neng Windy. Naon sebabna? Anjeun terhitung dinten ayeuna nepi ka enjing status anjeun masih keneh keluarga besar Bapak Haji Aceh. Terhitung besok setelah kabul terjadi, statusmu akan berubah. Engkau akan menjadi istri orang lain dan mau tidak mau meninggalkan rumah ayahmu, rumah ibumu dan pergi untuk naon aing bantuan? Pergi untuk mengikuti suami. Kudu siap. Karena suami itu adalah pemimpin, istri adalah partner. Bagaimana seorang istri menjadi partner yang baik? Taatlah kepada suami. Kemanapun dia mengajakmu, ikuti karena dia adalah imammu. Sok aya bu, budak awewe tadi kawin kubatur, tapi diajak embung. Diajak embung atawa kolot temikeun. Tah kolot nu temikeun sarua jeung eta teh tidak memberikan hak bebas kepada suaminya. Da hak salaki rek dibawa ka mana-mana ge. Leres teh? Kecuali ku bapana geus dipernahkeun. Tuh ku bapak geus bere anu mangga tempatan. Nah, mangga manfaatkeun cek bapakna kitu. Maka insya Allah manfaat insya Allah bo setiap jelma pasti hoyong bahagia. Ngaran jelema rumah tangga pasti hoyong bagja. Hoyong ibu bagja rumah tangga asli. Bagja teh cek Quran mah aya sakinah, aya mawaddah, aya rohmah. Sakede nu disebut bagja rumah tangga teh hiji kudu aya sakinah, dua mawaddah, tilu rohmah, disingkat jadi samara. Naon yang Windy? Samara. Naon bu? Samara. Jaan nyebut tuh henteu make warohmah henteu. Henteu make wa, langsung hiji sakinah, dua mawaddah, tilu rohmah. Maka lamun urang hayang bagja kudu aya samara. Pan ibu ge masak toge teu make samara, ngeunah teu? Ibu masak jengkol teu make samara, ngeunah teu? Matak rumah tangga mun hayang ngeunah kudu make samara. Naon samara? Sakinah, mawaddah, rohmah. Naon ari sakinah Neng Windy? Ari sakinah teh kebahagiaan yang menenangkan hati. Kebahagiaan yang menenteramkan hati. Di mana bijilna eta sakinah Neng Windy? Sakinah moal hadir, sakinah moal bijil lamun jalma nu ngalaksanakeun rumah tanggana lain jalma taat. Maka ulah ngarap-ngarap sakinah lamun urangna teu taat ka Allah. Lamun urangna teu taat ka Allah. Matak Neng Windy supaya bijil sakinah jadilah istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada suami. Sakai deui, lamun hayang ngarasakeun sakinah, jadilah istri yang soleha. Sebab istri soleha teh kaasup karena istri anu taat. Sebagaimana Rasul bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. 4 perkara yang akan menjadi sebab seseorang bahagia dalam rumah tangga. Yang pertama, dia memiliki istri yang soleha. Wanita kalau dia adalah solehah, dia akan menyempurnakan setengah agama suaminya.
Windy, ketika Neng Windy jadi wanita solehah, istri yang solehah, maka engkau akan menyempurnakan agama Salahuddin. Dan engkau akan menjadi partner yang akan membantunya kesuksesan dunia akhirat. Maka ketika Neng Windy hayang ngarasakeun sakinah, jadilah istri yang taat. Kataatan Windy bakal karasa tenang kusaha kusalakina. Salaki Windy oge tenang, salaki Windy oge taat, maka bakal karasa ketenangan anak kusaha ku Windy. Bo kieu ibu taat, kataatan ibu bakal karasa efekna tenang kusaha kusalaki. Salaki ibu ge taat ka Allah, ibadah mahdohna dijalankeun, goer mahdohna oge dijalankeun, maka efekna teh bakal karasa tenang kusaha ku pamajikan. Naon sebabna? Jelema taat bakal secara tidak langsung, secara otomatis manehna geus menunaikan hak masing-masing. Ibu taat, salaki taat, maka secara tidak langsung keduanya melaksanakan hak masing-masing. Abi naros sakaya deui, hoyong sakinah. Berjuanglah menjadi orang yang taat, orang yang takwa, karena ketakwaan akan melahirkan ketenangan. Tenangna keur saha? Keur nu ngalaksanakeun katakwaan oge keur anu hirup bebarengan. Contohna anak diasuh ku kolot nu takwa bakal karasa tenang anak teh bakal tenang cicing jeung kolot, sehingga perkembangan anak teh berkembang tumbuh dewasa dididik ku urang teh anak sehat dohirna sehat batinna. Kunaon? Sebab anak lahir di lingkungan anu tenang, lain tumbuh di lingkungan anu pinuh ku konflik. Sok Pak, rumah tangga konflik bae parasea, budak tenang moal. Mata sebagai orang tua, mari kita sama-sama upayakan dan usahakan menjadi orang yang bertakwa agar lahir dari rumah tangga kita ketenangan yang membahagiakan atau kebahagiaan yang menenangkan hati. Itulah sakinah. Kama qala Syahrukan wa Kajol. तुझ देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम, tujuan kabeh hoyong senang, da rumah tangga ge hoyong senang, padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem, tujuan kabeh hoyong senang. La 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 la. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban, ho mere beja
kabaraya tong lali jati diri sadayana hamba kuduku maula ka Allah dat nu maha heman tujuan kabeh hoyong senang nyer ka kota gedah yang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hoyong senang. Bo, atos karasa ketenangan teh cing timimiti urang rumah tangga nepi ka ayeuna atos karaos ketenangan atos lamun atos pertahankeun lamun teu acan usahakeun berarti lamun can kapanggih lamun can karasa eta ketenangan dina rumah tangga berarti ibu can jadi jelema takwa. Bo, yo ngaran rumah tangga Maneng Windy lain berarti tara pasea, lain berarti tara aya masalah ngan nu sebut sakinah ketenangan di dieu teh adalah paseana teu mantak fatal, paseana teu mantak jadi fatal, masalahna teu mantak jadi aral. Tapi ketika rumah tangga aya masalah balik tak eta masalah teh hiji kalah nambahan kasabaran dua kalah nambahan syukur sakitu naon sebabna urang dibere cocoba ku Allah dibere ujian da mana rumah tangga nu moal diuji kabeh oge diuji mana ujianna dua hiji amis dua sakaidai hiji amis dua ujian amis mah usaha babari harta benda babari dikumpulkeun babari diteangan eta ujian naon ujian amis aya deui ujian anu pait mana usaha hese duit hese matak bejakeun ka batur hirup mah ulah pi omong ulah pi cerewet ulah picarek tapi kudu pi duit ulah neangan pi pase meuni keneh neangan pi du tah gitu tuh dulu pi duiteun saya tahu bari gagayem teu naon ceu tong dilepehkeun teu reuy lanjut nah jadi nu disebut sakinah teh Neng Windy lain tara aya masalah tapi masalah ketika masalah datang kana rumah tangga kalah ka beuki ngadeukeutkeun jeung Allah beuki deukeut jeung Allah artinya masalah beuki takwa masalah nu datang kana rumah tangga urang teh kalah ka beuki tak eta sakinah lamun rumah tangga eueuh sakinah masalah teh kalah ngajauhkeun jeung Allah masalah kalah ngajauhkeun jeung Allah mantak baca ku ibu rampaan ku ibu salila ieu rumah tangga urang lamun diuji na aral mimiti na aral awah henteu lamun urang dibere masalah ku Allah tuluy aral berarti urang teu takwa lamun urang dibere masalah teu sabar berarti urang can takwa lobat lamun urang hayang disebut takwa hiji dibere amis kudu daek syukuran
dibere pahit kudu daek sabar. Sabar teh kieu, Bu. Sanajan ibu nyeri hate tapi tetap taat ke Allah. Sanajan urang hate mah nyeri, ye, tapi urang teh naon? Taat ke Allah, taat ka salaki, tah eta takwa ngaranna. Kartos? Ari syukuran, ibu teh taat ke Allah bari bunga. Naon cenah? Syukuran teh taat ke Allah dibarengan ku bunga, teh eta syukuran. Matak bisa teu urang. Da lolobana mah kieu. Lolobana kami ge nurut ka salaki, nu kumaha heula salakina. Heeh. Terus lolobana kan kitu. Awewe kudu nurut ka salaki, hooh nu kumaha heula salakina. Ai letakeun jurig mah teu hayang. Bo, Ibu, urusan salaki soleh, urusan salaki teu soleh, eta mah urusan manehna. Tapi taat ibu kanu jadi salaki bakal jadi jalan surga ibu. Neng Windy, salaki mah rek soleh, rek henteu, rek bager, rek henteu, tapi taat Neng Windy ka salaki jadi pahala keur Neng Windy. Satu kepastian, taat pamajikan kanu jadi salaki bakal jadi jalan surga. Hoyong ka surga. Hoyong. Sanajan ibadah urang can pati beres, hoyong ka surga. Sanajan urang tukang ngalawan ka salaki, hayang ka surga. Benar. Nyaan. Aya 4 jalan surga keur awewe, aya sabaraha? Catat. Lain urang dia mah teu bogaeun tisu. Aing boga asisten ngajedog we ti tadi. Cik atuh neangan tisu. Bo. Tuh halus keneh Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Aing dahar encan tisu dibere. Naon tadi teh poho deui? Ih, tisu. Oh 4, saya tambah candahar cenah. Aya 4 jalan surga keur awel. Neng Windy, asal Neng Windy bisa ngalakonan 4 perkara, maka jalan surga bakal ngabentang di hareupeun Neng Windy. Hoyong Neng Windy. Hiji, idza sholatil mar'ah khamsaha. Asal Neng Windy salat 5 waktu ulah kaliwat. Pen jaga salat 5 waktu ulah kaliwat. Ieu keur awewe ya. Keur para istri jalan surga nu kahiji, idza sholatil mar'ah khamsaha. Dulu Neng Windy ka mana mangki ih? Nang dahar ya teman. Oh. Aing poho deui sektor. Ih. Dulu Neng Windy dididik ku ayah ku naon nyebutna? Baheula Neng Windy dididik ku bapak, dididik ku emak. Mancas. Hah? Atuh kumaha aing sungut aing. Dididik ku mamah baheula. Windy enggal salat, emut teu? Emut baheula. Teu dititah henteu. Pak Haji, dititah salat teu? Ninggalah guideug budak teh.
baheula sahur bapak sahur mama Windi enggal salat heula tah ayeuna geus rumah tangga waktuna Neng Windi buktikeun didikan bapak didikan mama teh neurap atawa napel kumaha jaga salat 5 waktu maka eta bakal jadi jalan surga keur pamajikan sakede jaga salat 5 waktu sebab eta bakal jadi jalan surga keur pamajikan kunaon salat kahiji sebab inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu amal nu pangheulana dihitung di sisi Allah terhadap amal seorang hamba adalah salatna mata seorang wanita jika dia lalai terhadap salat sama saja dia mempersulit jalan rizki suaminya. Esi saha pamajikanana ngadong dole salatnya ngengke salat komo ninggalkeun salat bari manehna ngahaja ninggalkeun salat sarua jeung mutuskeun rizki salak kade matak lamun hayang rumah tangga teh bagja lancar teu aya halang harungan teu aya pangbeberat jaga salat 5 waktu ibuku ngajaga salat 5 waktu eta geus mantuan salaki matak Neng Widi dina Islam mah kaya akan solusi Neng Widi hayang mantuan salaki dina naon dina bab rizki jaga salat hayang salaki darajatna luhur martabatna luhur salat tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda bo hayang salaki luhur darajat luhur martabat gede komara salat tahajud hayang diijabah cita-cita jeung doa salat hajat hayang usaha babari milik rizki lancar dawam salat duha hayang kontan duitna salat mayit betul langsung diberi amplop begitu assalamualaikum langsung diberi amplop salat mayit mah bo mejakeun ka salaki laras batak Neng Windi pertama untuk menjadi wanita solehah jaga salat 5 waktu maka ieu jadi patokan keur awewe solehah moal disebut awewe solehah lamun teu sol sakit deui moal disebut awewe solehah lamun teu sol komo awewe mah boga sirkulasi bulanan awewe mah boga sirkulasi bulanan matak ulah ditunda-tunda hayu we ku teteh teh ditunda-tunda tutur menang teteh naon salat 4 rakaat kaburu ti tadi oge mun salat mah kaburu berbei we kitu teh heeh kaburu teteh naon berebay nyaho orang dia berebay segitu pokoknya mas berang ti tadi lamun salat mah geus beres ngan ieu nyang heui wae bari ngorek HP dideuleu teh budak mah budak nu ka madrasah geus balik deui ieu mah di imah induna can salat keneh wae kaburu we naon berebay naon berebay teh si bewok utah getih bo lamun geus kitu etapan ibu doraka nama hiji ngengke salat 2 teu salat kaburu naon berebay matak awewe mah ulah nunda-nunda sebab boga sirkulasi bulanan awewe mah tukang head tukang men
lalaki paling ge modal lalaki mah matak ibu kade ulah nunda salat bejakeun Neng Windy nya kasaha kasalaki gitu ka aa supaya karasa sakinah di rumah tangga orang. Mari kita jaga ketenangan ini dengan salat 5 waktu. Karasa ku Neng Windy salat babarengan jeung salaki beres salat Neng Windy teh sasaliman ka salaki nya beres salat Neng Windy sasaliman ka salaki cek salaki hampuranya aa bisa bisa mimpin cek Neng Windy hampura nyai bisa nuturkeun silih gabrug silih hampura pasti tenang dina hate Neng Windy. Kumaha cek Neng Windy kaya nelangka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho 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 cuma suami kula. Cek salaki hampuranyi ho jungjunan lato sing jadi idaman. Barang arek moal itu tukang kepala semanan tong di daharan kabeh atuh arek moal barang jungjunan sing jadi idaman. Aing kamari mah di ditu di Cilamaya mah nyawer nu hajat 200. Iya mah nu hajat ting teu boga duit ting teu boga ceuli. Aya panganten rek nyawer ieu. Alhamdulillah. Kumaha ya kumaha? Alhamdulillah. Hayang lagu naon sok? Lagu nganjuk. Panganten baru. Engke geus tadi teman. Nu anyar aya teu nu anyar? Sok, nu can dijieun mun bisa masuk. Bo. Tenang, salaki minta hampura, pamajikan minta hampura, jadi eueuh silih salahkeun, ngeunah teu? Matak lamun ibu pasea jeung salaki ulah neangan nu salah, geus ngaku salah kabehan. Kumaha cek Pak Haji Aceh? Mancas urang ngecas yuk lain tawa mancas hampura abahnya kumaha cek Pak mancas lain abah nu salah mak nu salah kumaha cek Pak Haji gua aing nu salah mak nu salah dulu kalah pacekek manehna gara-gara masih dikeun saha masih dikeun salah ulah neangan saha nu salah geus aku ku sorangan Neng Windy da moal paeh ieu urang aku salah teh moal sok nggak usah deh baik justru ibu lamun mengalah di hadapan suami semakin dihargai. Ingat, pemenang itu bukan orang yang mengalahkan orang lain, tapi orang yang mengalahkan egonya sendiri. Sebelum kita mengalahkan orang lain, kalahkan dulu musuh yang ada pada dirimu. Naon? Ego. Betul? Jadi lamun urang hayang jadi pemenang, elehkeun nafsu nu aya dina urang. Ulah hayang menang, hayang dianggap menang, dianggap benar pendapat urang ku batur, hayang dianggap unggul omongan urang ku batur, hayang naon deui embung disebut salah ku batur, eta teh ego nu kitu ngaranna. Geus puguh salah tapi ngeukeukeuh wae kitu ego nu kitu teh. Moal reugeujeug hirup kitu mah. Boro jeung batur jeung pamajikan ge moal lana. Jeung pamajikan ge moal tenang. Sakali deui. Boro raah jeung tatangga, jeung batur, jeung dulur, jeung pamajikan ge moal tenang. Matak jelema nu gede ego mah cenderung tereh stres. Sakali deui. Jelema nu gede ego cenderung tereh
sebab manehna mah nungtut terlalu gede ka batur. Sok Pak, jelema nu hayang dihargaan sorangan, jelema nu hayang dihormat, gila hormat, gila naon deui? Oh, lain gila harta. Pokokna mah hayang dihormat, hayang dihargaan ku batur teh. Ai manehna teu ngahargaan ka batur, pan stres eta nu kitu kana. Akhirna capek ku karep, ripuh ku karep. Batak keur istri ulah teuing hayang naon, hayang ngadebat salaki. Naon cerita Bu? Ulah teuing hayang ngadebat salaki. Geus we akukeun nya mamah nu salah. Aya kitu-kitu nya mamah nu salah. Engke ge salaki eraeun ku karep isineun sorangan. Batak mengalah itu bukan berarti kalah Neng Windy. Mengalah untuk menenangkan diri, mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk kita menjadi pecundang. Jadi ulah sok hayang disebut pemenang, tapi urang mah kudu ngelehan. Insya Allah Neng Windy rumah tangga bakal karasa bagja. Daripada Neng Windy ngadedet-dedet karep pendapat sorangan, omongan sorangan, hayang didenge ku salaki, hayang didenge ku pamajikan, tapi teu dihargaan, sok rek kumaha. Ngadedetkeun pendapat urang ka pamajikan, hayang didenge ku pamajikan, tapi teu dihargaan, daek teu Pak. Makana ulah sok hayang meunang wae geura ngomong teh. Sekali-kali mangelehan da moal paeh ieu Pak. Ingat Pak, istrimu bukan pembantu. Ngajedog aing keur anggeus. Betul kumaha? Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Istrimu bukan penunggu rumah. Istrimu bukan pengemis. Dia adalah partner ibadah, mitra ibadah dalam mencari ridha Allah. Maka perlakukanlah dia seperti ratu di hatimu. Anjay. Oh, aya ratu modal. Bo, hoyong dianggap ratu ku salaki. Perlakukan suamimu seperti raja. Delo kalau surah kebedil ku aing hade. Kalau ibu ingin dianggap ratu, perlakukan suamimu seperti raja. Batak Neng Windy beres kawin teh cek salaki, Neng aya kopi, mangga raja. Kopi naon? Cek salaki teh, kopi pahit ulah dikocek. Kantanan antos sakadap urang naheun lacai. Hek salaki teh kaharep, salaki kaharep heula meuli rokok ka warung, Neng Windy naheun cai. Salaki balik seblok. Kopina lain salaki tah. Kitu. Kumaha cek Windy? Raja, mangga ieu kopi haturan. Hadoh alayong. Maka iya kopi nagara uyup bila perlu si bangetkeun. Kumaha Neng Windy nganggap salaki raja, otomatis pamajikan teh bakal jadi ratu. Bo, ketika ibu menganggap dan memperlakukan suami seperti raja, ingat pasangan raja adalah, betul tak? Manja pasangan raja atau iya tukang kukumah. Hei, pasangan raja saha? Ratu lah. Bacak lamun ibu hayang dianggap ratu, perlakukan salaki seperti raja. Tak bisi isuk ibu dulu salaki keur hulang-hulang. Aduh, teuing ieu raja keur hulang-hulang. Hayang naon? Raja hayang naon? Cek raja hayang kawin, cekek. Bo,
henteu ari hayang kawin mah ngan raja teh keur saon keur raja teh keur sasapu ibu tidak ya bo ayeuna balik engke nya ke beurangnya balik ka imah aya salaki keur sasapu cik rek kumaha ibu ti dieu balik ka imah ka sampah ka deuleu salaki keur sasapu rek kumaha cokot lain antepkeun kumaha cek ibu aya anak manya aya raja sasapu kadiekeun oh mumpung keur daekon cek aing ge kudu mah cokot ceuk ieu mah salaki keur gegero ujang naon mah kadiekeun gelas di hareup ai kitu papa sia keur eling mumpung keur daek sakalian ka dieu bawa boro hese hayang manggih bapak maneh keur gegero teh hese ieu mah keur hadep poe meureun bapak maneh keur eling teh keur teu gablek duit bo jadi lamun ibu hayang dianggap ratu kuncina perlakukeun suami seperti raja contohna ulah ari nepikeun ka urang sujud seneku seperti kanaon seperti rakyat karaja ulah ari kitu mah ngan ieu mah perhatikeun we kebutuhan salaki perhatikeun posisi ibu di mana posisi salaki di mana kahartos contohna kieu bu salaki indit salat Jumat osok salaki Jumatan salaki osok Jumatan tara Pak Haji Aceh hari di dia Jumatan poe naon hari di dia Jumatan poe naon sih Sabtuan atuh lain Jumatan lamun ayeuna salaki reka masjid ya bo salaki reka masjid osok disiapkeun bajuna tak eta teh aya raja mah kudu disiapkeun apal ieu teh poe Jumat peperieun ibu tara salat Jumat sadiakeun bajuna ku ibu setrikaan heula sok bila perlu jeung salaki teh ngadapang bapak naon kadiekeun baju rek setrika geus bapak ngadapang setrika ku ibu jeung bapak-bapana sakalian sadiakeun pak naon pan poe Jumat ieu teh nya ai kitu geurang siap-siap salat Jumat kumaha cek ibu sadiakeun bajuna sadiakeun pecina sadiakeun sajadahna ulah poho bere goceng supaya salaki ngasupan kenceleng unggal aya kenceleng hantem we digorolong-gorolongkeun ieu mah unggal aya kenceleng ka hareupeut lain diasupan ka digorolong-gorolongkeun hayu we kumaha digorolong-gorolong hutbah mena mah hayung golong-golong kenceleng batur salat mena mawa kenceleng keluar bo hiji pecina dua bajuna tilu sarungna opat sajadah waka duit atuh opat sajadah bikeun Neng Windy isukan mah Neng Windy boga kewajiban ka salaki teh enggal salat lain enggal salat teh ngomong wungkul bikeun bajuna bikeun pecina kama qala Salman Khan peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna kolot tu pangheulana budak tu kangeunana peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ho 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 geura pake mukena amparkeun sajadahna
geura pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana geura pake mukena tunda heula hapena geura pake mukena tunda heula HP lain kabudak nita salat geura salat ari mainna ngorek HP aya cekek ai kabudak nita salat ai mainna ngorek aya nu kitu bedil bo tah kitu salaki rek salat Jumat salaki rek salat 5 waktu siapkeun ku urang bajuna pecina sarungna urang ge meunang pahala salaki ini ke masjid urang di imah siap-siap pan osok salaki teh biasa lamun salaki balik sholat Jumat Pak Hajinya sok hayang ngopi lain nya tah salaki ini ke masjid ibu naheur cai beres ibu naheur cai ya sawareh pakai nyuh kopi sawareh pakai mandi kapan salaki teh ka masjid urang ge di imah bebersih sarua nah kapan erek mapageun salaki erek nyambut salaki bila perlu kuci haneut meh morolok tadaki kabeh betul beres mandi beres mandi yo kakarak pake kosmetik rek gigindingan majeng saha ejeng nyambut salaki Neng Windy pek dangdan tapi keur nyenangkeun salaki ieu mah aya beungeut gegeliseun beungeut Korea aya cokor-cokor Afrika beungeut Korea an cokorna cokor Afrika perpecahan antar suku Huy datang salaki urangna geus rapi ye memeh datang salaki mandi heula ame salaki bungaheun tuh kumaha Teh Windy bisi geus modal terakhir rada loba di dieu mah kapan ieu biang kerokna ieu nyahoan itu biang kerok iya lalaki parasea pada merebutkeun iya betul iya loba pejabat rungkad ku iya matak begitu salaki balik ke Neng Windy nyang heuy di hadapan imah keur naon keur ngadaguan salaki mulang ti masjid salaki macan datang jelema turun tina motor mikum paket bayar heula teh COD balik COD datang salaki sambut ku saha ku saha pamajikan tuluy Neng Windy teh sasalaman ka salaki sasalaman jeung salaki nu ieu barokah Neng Windy nu ieu darajat ieu mah darajat ieu mah barokah mantak sasalaman jeung salaki mah ceu osok tara ih ajaran cek ajaran arek moal hiji darajat dua barokah pan salaki teh tukang neangan apakah betul iya matak deleukeun ku ibu leungeun salaki di situ ada fenomena sasanggaleun sok aya barulah di dia aya barokah eta teh salaki mah ih teu nyahoeun heuy barokah itu yeuy kumaha salamatna kumaha hiji kieu dua kieu tuluy ajaran ceesihnya sok engke mulang ti dieu Bapak naon ka dieu ai kitu rek ngamalkeun naon sasalaman hayang sasalaman kumaha ceuk ibu salaki ini kajero eceuk keluar deui
Hoi Pak Haji ai kutara mah da ongkek pasti. Boro batur da aing ge sarua di ieu mah kitu. Bo, ajaran yang intinya. Ajaran. Eta teh ya ceuk kikituanan teh matak ngarakatkeun hate. Sok ibu sasalaman ka salaki matak deukeut hate teh. Beki nyaah beki deudeuh disitulah timbul mawaddah. Naon cenah? Mawadah itu cinta fisik. Naon Bu? Cinta fisik urang teh nyaah ka salaki nyaah ka pamajikan ku kabageuranana sehingga fisikna dipika cinta ku urang. Atau mawadah teh adalah kebahagiaan yang didasari oleh rasa cinta karena kecukupan materi. Naon cenah? Karena kecukupan materi. Matak lalaki supaya hadir mawadah di imah salaki ulah koret. Sakede salaki ulah koret. Sebab lamun salaki koret eta teh bencana keur pamajikan mah. Sakede lamun salaki koret eta teh keur pamajikan mah naon? Bencana. Naon bencanana? Ku indung bapak nama dicukupan pamajikan teh. Nah ari geus kawin jeung maneh jadi malaratna langsa. Ih. Bo. Bo. Tapi ibu oge ulah nungtut di luar kemampuan. Naon sebabna? Sebab lamun awewe nungtut kasalaki di luar kemampuan sarua jeung mere beban eta teh. Sarua jeung ngabebankeun kasalaki. Ieu mah usalaki ngobrol puting-puting meme sare nyi naon? Budak geus sare enggeus. Naon kitu? Atuh bisa meureun hayang sakodong. Kabosan. Eta nyebut kabosan ka salaki aya mena jeroda geus empot-empotan. Kumaha cek pamajikan? Lain mikiran nu kitu. Ieu mah kolot-kolot mikiran nu kitu. Anak pikiran biayaaneun. Yo, nu gede isu kudu bayaran 700. Nu kadua ge kudu bayaran 500. Encan nu bungsu si Fuad bagian manasik di PAUD. Berapa jumlah jambeleh? Kudu aya 1.500.000. Isuk kudu aya. Eta salaki. Sih kabina-bina amat ya. Sia mah hirup alabatan angkot. Atuh heueus. Salaki hayang cengklak. Udah dipeta duit heula. Cek salakina angkot ge angkot naik heula kakarak mayar. Sia mah meuni kudu mayar heula kakarak naik. Eta salaki sakitu geus celegeng batur ngadenge duit kudu aya 1.500.000 atuh ngulahek deui batur. Ja eueuh duitna. Bo. Batak ulah nungtut di luar kemampuan sebagai istri yang solehah jadilah penenang untuk suami insya. Nu kadua Bu, kebahagiaan rumah tangga akan sempurna lamun wa auladuhu abroron. Neng Windy, bahagia rumah tangga nu kadua teh lamun boga anak anu berbakti. Hoyong boga anak soleh. Lamun hoyong boga anak soleh hiji tuangeunana leueuteunana kudu halal. Sakede makanannya minumnya kudu halal. Mata kade barudak jajan ulah sagawayah. Ulah sagawayah. Sotenan urang baheula kadaharan zaman baheula paling gagetuk. Baheula mah dahareun paling naon? Gagetuk. Beh dieuna naon? Seblak kok beh dieu eta mah. Salian teh gagetuk naon? Gatot. Oyek. Apal keneh? Urang dieu nyaho gatot. Eta tidak sampun nu hidung. Naon?
Naon ngaranna di dia? Heuh, Gatot. Kumaha nyieuna eta? Di poe, di hujan, di angin, sabaraha lila? Bra? Oh, kumaha aya panasna kumaha hujan nya. Pokona mah eta Gatot nyieuna ditunda dina kenteng. Beuki hidung. Istimewana Gatot teh kitu Neng Windy. Beuki hidung, beuki cakial. Heeh. Nya, make parut palapa. Matak bisi salaki ibu geus teu cakial. Tunda di kenteng. Geus menang nunda, berean parut kalapa. Oh cakial henteu digombrong sirup heuh nya. Bo, eta dahareun urang baheula. Heeh. Coba dahareun budak ayeuna. Heng maneheng saban eta aya kabeh oge betul. Sok tingali di warung Cokokom, tingali. Barudak ari jajan. Jajan cocolatos. Ditambah coki-coki. Minumnya coca-cola. Paingan celina conge-conge. Sok budak geroan nuker ngorek HP geura. Nembalan teu? Bodak nuker ngorek HP sakali nembalan teu? 2 kali, 3 kali, geus ditewel ka karak. Hao. Teu. Jadi budak ge sarua kawas layar sentuh. Lamun urang hayang boga budak anu soleh anu abror, kudu dijamin tuangeunana kudu anu halal. Pastikeun Neng Windy eta. Sebab bagjana boga anak soleh mah lain ukur di dunia, di akhirat bakal kasampur ku urang anak anu soleh bakal mere pertolongan insya Allah. Neng Windy teu akhirat teuing di dunia. Neng Windy boga anak isukan beres akad bejakeun ka salaki. Aa hayang boga anak 10. Bejakeun ka salaki. Hayang boga anak 10. Nah, banyak anak banyak rezeki. Contohna anak Windy galede isukan teh. Tuluy rek lebaran baralik nu 10 urang teh. Nya beres lebaran tanggal 3 Sawal nu kahiji jadi abri biasa. Kudu geus tugas deui. Kumaha cek budak? Mah, aa marek damel deui, tah ieu mah jeung meuli beas, gepok 2 juta. Nu kadua, mah neng mah da bidan. Aya nu ngalahirkeun, hayu sanes teu sono ka emak, gepok 2 juta ka Neng Windy. Ti miti nu kahiji nepi ka nu ka 10, mere kabeh. 2 juta minimal. Dihitung-hitung ka Neng Windy, 10 kali 2 sabaraha? 20 nyuk na corik Neng Windy teh. Corik nyekel duit cek salakina. Kunaon maneh leweh sedih ai kitu. Iya nyekel duit, kapan duit jeung maneh eta teh ti anak maneh. Lain Pak, nya horek ieu mah nyeun anak teh 20. Atuh nya horek ieu mah nyeun anak teh 20 cek Neng Windy. Tah, eta di dunia komo di ulah mere duit anak cek, ulah waka mere duit mah anak. Anak bisaeun adan. Heuy, Bo. Anak ibu bisaeun adan. Kadenge ku ibu anak teh adan di masjid, bangga teu? Bangga teu? Komo lamun nepi ka eta adan anak kapake di kancah kabupaten, bangga teu? Leuwih bangga deui. Leuwih atoh deui. Bari jeung anak urang teh teu picarekeun, teu piomongeun, tapi salembur resepeun bunga teu. Tuh teu akhirat teuing. Di dunia keneh geus ditembongkeun, laras. Laras teu? Matak lamun hayang boga anak soleh, uyah mah tara TS ka luhur, uyah mah TS ka mana? Ka handap. Lamun Neng Windy hayang boga anak soleh, Neng Windy na jeung salaki kudu 2 tah 3 rumah tangga bakal bagja wa khulatuhu solihina. Neng Windy, aduh katorekan itu Pak Haji. Low
lamun tos akad hek kusaha kusalaki dibawa atawa kurama ditempatkeun teangan lingkungan anu soleh. Naon cenah Pak? Teangan lingkungan anu soleh. Maksudna kumaha? Sebab karakter jalma mah kumaha lingkungan. Urang cicing di lingkungan nu sok berjamaah bakal kabawa berjamaah. Urang cicing di lingkungan nu tara berjamaah bakal kabawa tara berjamaah. Urang cicing di lingkungan nu osok gotong royong bakal kabawa gotong royong. Urang cicing di lingkungan nu tara gotong royong miceun sampah sembarangan bakal kabawa urang teh. Maka teangan lingkungan anu soleh. Cek Rasul kebahagiaan anu katilu dina rumah tangga wa khulaqauhu solihina, bergaulna jeung jalma anu soleh. Berarti urang kudu neangan tatangga lingkungan anu soleh sehingga anak urang hirup di dinya, gede di dinya akan diberikan pengaruh anu soleh. Ingat Pak, sehebat apapun Bapak mendidik anak, eleh ku lingkungan Bapak. Sakede, sehebat apapun ibu ngadidik anak, tapi lingkungan teu bener mah eleh ku lingkungan, kababawa ku lingkungan. Sok. Leres teu? Makana urangna kudu kompak, mun hayang soleh kudu kompak. Kumaha? Ciptakeun suasana soleh. Berarti setiap rumah, setiap individu kudu jadi jelema soleh. Kartos anu kasabaraha? Anu kaopat wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Nu kaopat kebahagiaan dalam rumah tangga lamun rizkina keluar di lemburna sorangan. Bo salaki digawe di lembur, digawe di nagara sorangan. Ta eta teh cek Rasul mah matak bagja rumah tangga. Munasabah Bu, sanajan pangala salaki ukur pas-pasan, tapi waktuna dahar aya, waktuna sare aya, waktuna teu budak saha ojol. Oh jadi poho aik. Sanajan pangala salaki pas-pasan, tapi waktu dahar ngariung, betul? Waktu dahar aya ngariung, waktu sare aya ngagoler gitu, banyak ngariung. Waktu sare aya salaki teh, tapi ibu salaki gawe di luar negeri, ibu di dieu jarang balikna, duit bangalir ka rekening, ngan jelemana mah teu balik-balik. Cik, arek bagjanya moal ya pasti. Ya itu punya keinginan pasti duit mah cukup, ngan batin gersang. Ta eta teh cek Rasul wa ayyakuna rizquhu fi baladih, rizkina keluar di lemburna sorangan, di negara na sorangan. Ta eta teh bagja nu mantak nyebabkeun kebahagiaan di rumah tangga. Kartos neng, kartos teu Bu? Matak rek gede rek leutik syukuri, nu penting pamajikan jeung salaki kumpul. Dahar katingali aya leres, sare katingali. Oh, daripada salaki jauh, ibu cuang ciung unggal peuting, bang baradina bang barung, kulit munding eta kahujanan, sangsara pinuh kabingung,
gulang-guling ngan sorangan gulang-guling eta gulang-guling oh ulah kagok hasolali wa owa aso lali oh si eta bari wa owa Bo kajen ibu jauh jeung salaki kajen mata kade hargaan salaki lamun hargaan salaki lamun aya sabab lamun salaki geus eueuh mah ibuna langsa heuh salaki eueuh mah ibuna langsa keur aya dicarekan wae ibu mah salaki keur aya dipolototan wae ibu mah ari salaki geus paeh kumaha cek ibu teh eta mah kagak dia cenah opi omongeun Bapak siapa cenah eueuh deui pokona mah nu bakal duluan saksian kumaneh aing mah moal kawin deui nah moal kawin deui ayo beas masa idah menang 3 bulan menang 4 bulan 10 poe dikawin ku tukang kotok nyaho kotok ayam Bo hargaan salaki keur aya geus eueuh mah butuh geus eueuh mah nya ge salaki pikeheulun nya ge salaki sok aya pihewaun pikeheulun tapi loba pikeheulunana loba kahadeanana betul laras sok eta salaki burang peuting usaha sok aya balikna sok aya mere duitna teu dipikiran ku ibu eta duit ladang naon ladang ti mana betul dulu sekali-kali bagera tonggong salaki awak salaki dulu eta salaki usaha burang peuting ce panas kapanasan hujan kahujanan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja laja-laja mak keur naon marud laja jeung naon mah gepuk hulu sia bapak sia hapur laja teh dicampur jeung minyak tanah dibalur atuh sapeuting bapak nate gegetrek we hayu naon sabda atul bo karunya ka salaki lamun karunya ka salaki hayu rumah tangga kudu dek silih hargaan nu kadua silih hampura Neng Windy taroskeun ka apa taroskeun ka uwa kaditu naon jimat rumah tangga supaya awet tentrem lain awet rajet naon jimat rumah tangga supaya awet tentrem lain awet rajet rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana ti bujangan jauh parawan ti bujangan jeung parawan nepi ka aki-aki pokok rek itu para sia keneh wae tanu kitu awet rajet nu kumaha awet tentrem tara loba pipaseaeun tapi lolobana teh jadi kabungah lolobana teh jadi dipikarido teh eta awet tentrem deng jalanna jimatna hiji silih hampura nah neng silih hampura eueuh suami ideal teh eueuh pamajikan ideal moal aya eta mah kahayang urang ciptaan akal urang kahayang urang hayang manu sampurna ngan moal aya pasangan sempurna itu adalah Neng Windy narima kelemahan kekurangan salaki oge narima kekurangan istri teh eta karena pasangan
hiji. Nu kadua tafahum. Naon cenah? Saling memahami. Ayo pahami salaki saha, pamajikan saha. Salaki teh pamimpin, pamajikan teh makmum, maka makmum kudu nuturkeun salagi pamimpin bener tutur. Lamun salaki salah geuingkeun, nasehati eta tugas pamajikan. Nu katilu kade tarohum. Naon cenah? Naon tarohum teh? Saling menyayang, silih pikanyaah pikadeudeuh teu ku urang salaki kusaha deui. Teu ku urang Pak pamajikan kusaha deui. Bo. Ieu ngagulung itu suara teh. Lain suara sound system. Ieu abina yo. Bindeng. Tuh, dulu ucut ya punya penyon gitu. Bo, teruskan. Jadi tarohum teh saling menyayangi. Lamun ibu tidak pandai-pandai menyayangi suami, ingat. Kalau ibu tidak pandai mengurus burung ibu bisa terbang ke sarang yang lain. Paham? Lamun ibu teu pandai ngurus manuk ibu bisa hiber. Bisa hiber. Matak Neng Windy kudu pandai mengurus burung. Burung melekok. Kartos Neng. Hiji naon tadi? Eueuh. 2 leungit. 3 ngelun. Hiji jimat supaya awet tentrem teh kudu gede hampura. Nu kadua tafahum. Naon? Tafahum teh saling memahami. Nu katilu tarohum. Naon? Saling menyayangi. Eta mudah-mudahan Neng Windy tinekanan rumah tangga bagja dunia akhirat kadituna katingali ku sepuh sakinah mawaddah warohmah. Pak Haji Aceh, kulantaran ningali Pak Haji tos nundutan atuh ibu-ibu oge tadi geus liuk beheung sosonggeteun. Ayeuna tos jam 11 lewat 6 menit atuh hampura nya ceuk. Naik sado kaleuwi panjang kudana abrug-abrugan. Lamun pidato ulah panjang-panjang sabab beuteung kaburu kukurubukan. Penceramah kadang-kadang ngabogaan penyakit mah. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Matak haneutkeun lah kejona ieu. Mejeuna jam 11 mejehna wamilda. Nyaho eueuh wamilda? Wajib milu dahar. Sakitu panginten Pak Haji, hapunten nu kasuhun. Nada agung cukup lumur. Hampura anu kateda mugia sadaya teu mata karaheut manah. Magi abdi mah panginten kiai sanes, ajengan sanes. Ieu mah kadieu ge keur bisnis bae jeung Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sehat panjang umur, atuh sumpingna minantu kadieu sing nyandak barokah. Sumpingna minantu kadieu sing nyandak cahaya. Sehingga rumah tangga Pak Haji saanak saincu jalma-jalma nu saroleh nu manfaat. Amin ya robbal alamin. Bo, yuk angkat pandangan anak. Kurang luhur. Sakai deh. Kurang luhur. Kieukeun. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun pagresana Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Royani Al Bantani kita Ustaz Ruhai. Alhamdulillah parantos masihan materi ka orang sadayana, mudah-mudahan manfaat bagi ka orang sadayana, amin Allah ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan anjeuna wih deui ka Kabupaten Ciamis, mudah-mudahan sing dilancarkeun ke Allah Subhanahu wa taala, oke sing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala, amin Allah ya rabbal alamin. Kanggo doa penutup anu bade disanggakeun ka Bapak Amil Endang, waktu sareng tepat di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina sayyidina karimina ajrina maulana Muhammad wa sallim wa ala sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim ajmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il balabad wa dakilana biha jamal hajat rasayat wa tarbana indaga darajat wa tubalighuna asal ghayati min jamal khairati balayati wa badal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya. Abulaka bijambi fakfili ya Allah fakfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina windi wa asrafudin kama rabbana Adam wa Hawa wa kama rabbana Yusuf wa Jalaha wa kama rabbana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jatul kubra. Allahumma barik lana bi walidayna, Allahumma barik lana bi azwajina, Allahumma barik lana bi abaina, Allahumma barik lana bi ummatina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'al sana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.